Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para wargi sahabat YouTube sadaya, kumaha daramang sadayana, mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Para wargi sadaya, wilujeng tepang deui sareng pribados dina channel Lesehan Sayogi Teh Yuli. Anu mana channel Lesehan Sayogi ieu minton-mintonkeun kaendahan-kaendahan alam anu parantos dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo urang sadaya. Para wargi sahabat YouTube sadaya, dina waktos ieu channel Lesehan Sayogi bade mintonkeun kaendahan salah sawiyosa sakareta api anu aya di perbatasan Kabupaten Purwakarta sareng perbatasan Bandung Barat. Di ngawitan perjalanan di Kampung Pertanian Sukatani ngalangkungan Kampung Cilalawi, Cianting, Anjun, Meleret, Sempur, Nangeleng, Depok, teras dugi ka Sasak Cisomang. Ta sakitu wae mugia kauninga ku sadaya. Leutik atuh jauh-jauhna.
batur pan Nah, harap pada jang. Sok iya sok poek kan panas deh video teh. Adik jangan maju. Jang.